Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Puji sinareng syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda nggoning nyang hareupan Bang Balu COVID-19. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut nu dijomantarakeun langsung di SMP Negeri 2 Garut alpukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS Kali Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 1 anu ngawengku 3 kompetensi dasar. Dinantos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyaksen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui masih dina pangajaran ngeunaan karangan deskripsi. Dina lawungan anu ayeuna baris dipedar ngeunaan lengkah-lengkah nyieun karangan deskripsi. Dina nyieun karangan deskripsi aya sababaraha lengkah nulis karangan anu kudu diperhatikeun sangkan hidep babari nyieun karanganana. Di antarana nyaeta nangtukeun jejer karangan, nangtukeun tujuan, ngumpulkeun informasi, nyieun rangka karangan, sarta nyusun rangka karangan jadi karangan anu sagemblengna oge teu hilap nyunting karangan. Sangan hidep leuwih jembar mikaweruh guaran ngeunaan kampung adat, pek jeun deui wacana kampung adat sejenna nu aya di wewengkon Garut ku cara maluruh sacara langsung atawa ngaliwatan media internet kalayan diaping ku Bapak Ibu guru hidep presentasikeun hasil karangan hidep di payuneun kelas. Rupina sakitu kanggo pangajaran ngeunaan bagian-bagian karangan deskripsi. Wilujeng tepang deui dina materi anu sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti reng-rengan MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya. Nggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, bok bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kali jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur. Pamungkas sanggam. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Tanjung Salawasna.